Urang awak buta buncir hayu baraya gaskeun. Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel awak wayang pikeun wayang golek buta dadung dawuk atanapi buta buncir baraya. Tah ieu bahana ieu teh bahana kai lame baraya atanapi kai pule. Ieu teh bahan anu idealnya pikeun wayang golek ieu teh sajabana ti kuat teh. Oge ieu teh naon disebatna teksturna padat sareng geunaheun dirautna gitu baraya. Mung dikuring khususna di Bogor gitu tos kaitung langki gitu bahan kayu kieu teh. Ieu ge pamasihan ieu teh ti rarencangan ieu teh anu diajar ngeureut wayang gitu. Kang cenah seueur ieu teh meunang motongan ongkoh candak wae ka dieu tuh. Nya teu make mikir deui kukuring di teang wae gitu dina kendaraan, di karungan janten ieu teh alhamdulillah kaangge gitu ieu keur awak-awakeun mah oge eukeur naon disebatna eukeur pileungeunneun oge eukeur hulu buta hulu cepot mah ieu teh kaangge pisan. Oge seueur ieu teh nu ageungna oge. Tah kitu baraya ieu urang wangsul deui kana ngabakalan heula ieu teh. Ieu teh dugi kaberes baraya ngadamel awak teh mangkana ieu teh sakseni baraya urang sasarengan. Ya atuh urang wangsul deui ieu teh kana naon disebatna ngadamel ieu awak wayang pikeun wayang golek dadung dawuk atanapi wayang golek buta buncir. Tah ayu urang keureut atanapi ragaji ieu pikeun sogol atanapi bogelna. Tah ieu penting pisan peranna komponen dina awak wayang teh. Ieu fungsina pikeun ngagular-giler awak wayang baraya dina naon dina balik samping atanapi sarung wayang teh ieu aya sogol atanapi bogel anu tiasa digular-giler engkena teh. Tah ieu teknikna meureunan nya sepuh kapungkur teh ngadamel wayang teh sapertos kieu. Da aheng pisan atuh kapungkur gitu minim literasi, minim conto, minim sagala rupina tapi tiasa ngadamel karya anu luar biasa nya. Ayeuna mah meureunan kaasup simkuring karinurutan gitulah. Tah kitu baraya urang ayeuna ngahanca awakna ieu teh pikeun pibeuteungeunana salosna mah ieu teh sadayana ge awak gitu kaasup awak tah. Nanging meureunan kedah di cacahan deui, kedah dibabadan supados engke di mana ngarautna teh langkung enakeun, langkung henteu bangga teuing gitu, henteu tarahal teuing ngarautna. Tah beres ngabakalan ayeuna urang kana ngaliangan pikeun beuheungna tah baraya ieu urang coret heula, urang emal, teras urang tatah ngangge tatah tuh. Urang tatah ieu teh pikeun lebetna hulu wayang. Janten beuheungna teh engke lebet ka dieu, tah ayeuna urang tatah heula. Tah sapertos kitu, beres mah urang ayeuna ngaraut urang perhalus ieu awak wayangna baraya. Urang perhalus sadayana ti mimiti naon dadana, beuteungna, tonggongna, sareng sajabina-sajabina. Pokona supados katingal nyari engke. Tah sapertos kieu benten baraya sareng awak satriaan sareng awak ponggawaan benten pisan pikeun awak buta, awak wayang-wayang goleran diantawisna wayang cepot, dawala gitu. Sareng buta-buta nu sanesna tah modelna sapertos kieu baraya. Janten rada dayut beuteungna teh kenah teh di mana di pasihan naon disebatna baju teh gitu busana janten nyari itu baraya ulah disakabehkeun sapertos ponggawaan satriaan ngaawakan wayang teh. Janten aya porsi-porsina, aya pantes-pantesna baraya. Tah kitu ayeuna urang lajeng wae urang rautan sadayana urang babadan kabeh pokona mah tah katonggong-tonggongna oge sami. Tah ieu teh teu acan kana sogolna mah tanapi kana bogelna mah ieu teh masih keneh fokus dina awakna. Tah ayeuna urang turun ka handap ieu kana cangkengna sacan kana bogel urang genahkeun heula ieu teh ulah cenah sareukeut kieu naon beubeurna tanapi pinggangna cangkengna tah urang opalkeun supados enakeun gitu teu aya istilahna anu sarareukeut gitu tah nu naon anu nyararudut
Tah satusna kitu mah urang kana sogol atanapi bogelna urang, ropea supados geunaheun engke di mana digular-gilerna tah baraya. Kantun urang, leutikeun ieu teh sapasna engke, di mana dicomot ku dalang teh nu kieu teh nyaman gitu tah. Janten urang kedah kedah tiasa ngalelebahna sangkan geunaheun sangkan nyaman si, naon si dalangna teu nepi saha wae anu ngulinkeun wayangna gitu tah. Ayeuna urang ngadamel balingbingan atanapi gerigi ieu teh fungsina pikeun ngagular-giler awak wayang nya. Janten aya penahan dina ieuna teh tah disebut balingbingan atanapi gerigi tah urang damel ieu teh naon fungsina tadi teh ya disangemkeun ku kuring ieu teh fungsina pikeun faktor kenyamanan baraya. Janten kedah dietang oge faktor kenyamananna baraya ulah padugedak gedog wae kitu ngadamel awak oge. Sangkan lalogor, sangkan ulah sareuseup kitu tah di mana dipaenkeun teh dipentaskeun teh enakeun gitu. Janten, nunjang kana performa dalang oge gitu tah. Saeutik ageungna meureunan bakal mangaruhan kana, kualitas pentasna gitu, performa pamentasan tah geus beres weh. Ayeuna tuh sapertos kieu lalogor baraya ieu teh wayang golek, ucir atanapi dadung dawuk tah. Hatur nuhun baraya parantos nongton dugi kaberes tah kitu meureunan sakali deui hatur nuhun cag.